urang lagi nek kunaon urang wani mere duit masa eutik tapi nek berarti ieu di lemur teh bakal aya penerus amin. Hese da ngaji teh da dina TikTok mah babari atuh. Betul? Sok ibu komo budak leutik ayeuna teu ngawuruk hancur budak leutik ge ngalawan eta budak leutik naik ka dieu leutik tinggal dihandap naon nah nu dihandap bageut da banget kamu nanya kamu tanya ari naon ieu i a goblok baru datang Aji Jurumia sorot iklam anatasi papilogoti atau wapi sonati kudu ngarti betul sing bangga jadi biar cincin yang dipatri asal emas yang berkarat miskin ge santri bahagia dunia akhirat tepuk tangan santri halo guys halo yo ibu boga budak teu masantren komo nepi ka disampuran ku lalaki mah murah daina mah kieu wajar mun budak ayeuna naudzubillah keureuneut teu lain salah anak salah kolot eta teh budak jam 7 mah cicing di ieu mah kurungan ku carang-kacan hejo mah jiga cukup ieu mah mang ka mana budak mang teh budak aing mah geulis disamper ku kabogonan nu beunghar teh ya jangkok sok nyai namanya sok we ka pasar malam jeung budak bapak teh nyanak martabaknya goblok sekeluarga jaga budak awe mah teu mampu pasantren wajar we panona alus irung alus di tempat di hareup digigir budak geulis ngan hanjak pisaan kalakuan tong kaing atuh ibu setan dan simkuring para kiai wabil khusus pimpinan umum pondok pesantren Riyadul Hasanah sareng keluargi nu ngaguruan di dieu sing sehat doyel batin. Ibu-ibu, bapak-bapak nu hadir ka ieu tempat ieu teh pilihan Allah hungkul. Teu pantes lemur badag nu ngaji sakieu atuh. Ka dieu mah nu eling hungkul. Mudah-mudahan nu ka dieu mah pangheulana deet ijabahna amin. Hormaten simkuring pamuda-pamudi, remaja-remaji, rematik nepi ka romeheunana kabeh. Nah gitu deh ya santriin wa santriat busiin wa busian dan urang sadayana sing selalu ditempatkeun dina tempat anu mulia amin. Ieu termasuk keajaiban tadi hujan badag ngagebret nuju kori pangaosan liren leres teu. Tapi lain berarti hujan siksa justru rahmat. Lebih baik terjebak hujan karena kebasahan daripada terjebak rasa nyaman lalu ditinggalkan. Kuku. Kurang langsung ulah beak ku mukodimah pidato. Yang paling utama mudah-mudahan ya Allah nu hadir ka ieu tempat sing deet ijabahna. Katingali ieu jamaah sakieu mah kompak, hempak, serempak ka pangaos. Nu sila aya. Nu nangunyar nuhulang-hulang tuluy kena ngunyarna teh cara yakin nu kurulang-kuruling di pangaosan mah bakal dibarokah daripada kurulang-kuruling tengah peuting di kebon batur nu kitu mah jiga sero ece da setan mah teu kadeuleu. Alhamdulillah urang calik di pangaosan sanajan panontun cuaca rada tir wios bahasa Sunda wios tiabi ka dieu teh 10 jam. Abi orang Cipat Tujah kapangandaran teh abi mah ka Cimrak teh kan geus pangandaran kur 25 menit kan caket. Abi mah ka sawah teh kahalangan tilu sawah bumi, sawah tilu langsung pantai dermaga. Jeung raro kidul teh ka Piuwa. Jeung Putri Duyung mah kahalangan salanceuk. Beda inung. Nami teh ya ieu teh Atpi Hakhoirunas Alpaja Ibrani. Tong sok ngabundang bandingna bener da di bener mah kasep ke diedit atuh. Ieu aslina. Halo guys. Awas ya sing yakin. Riungan urang bakal jadi riungan bahagia tapi kudu kenal heula abdi nami Atpi Hakhoirunas Alpaja Ibrani. Panjang nami teh kunini mah ditamihan wa ilaihi turja'un. Asli geus atuh ngeriway era serius. Abi asli orang Cipat Tujah dinamian Atpi teh santri baheula
pun biang nuju ngauruk baba atap huruful atfi asyaratun wahia alwa wal fa wa summa wa awa amu aimu wa bal wala walakin wa tapil bani modi boroso teh urang di ngaranan we atfi jika nama mun urang lahir di WC moal atfi ngaran teh ujang paralon teh lain sok Abi ngomong, nah iya teh ku Sunda Indonesia kan di dia mah deket mereka Jakarta urang mah sebar kali lipateun bisi aya nu orang Indonesia tapi da kudu bangga jadi orang Sunda da jang naon ngomong Indonesia gari ngacaprak mah laras tuh rujit nu karek kakot di kota sebulan geus beda gayana sayang bebek kalau makan hati-hati nanti kebodoyan ku cucuk ikan kamu ngagetin aku kan jadi ngarencod geuleuh koplok sia teh halo mata fokus ayeuna mah ieu hadir ieu teh muludan keneh kabeakeun nya urang hadir ka ieu tempat gaduh cita-cita nu luar biasa ya Allah lain kur calik lila hiji nu paling utama kudu kenging barokahna Al-Qur'an nu dibacakeun mah amin Quran mah moal aya ngacaprakna mubalik mah aya laras teh nah atuh mubalik make ngacaprak da mun teu kieu mah rantong jadi sebenarnya mah nu utama lain mubalik kori kupingkeun hek ngalohan sing bener Allah ngadu hayam sia teh eta mah Allah kudu dihayati Allah lawan bedana jeung moro bagong tuh sing sopan kana Quran teh da urang ge hayang jadi korima ngan teu bisa we mengok sorang ngeunah mun bisa korima teh rumah tangga ge moal apa saya jeung pamajikan teh kunaon sia sosorong tah nah ada keprokan da teh kudu keprok sia teh da lain ngaji eta lanjut cicing atuh ge kawan-kawan teh urang butuh sholawat eno geus sia. Lalu apa yang diharapkan ku memperingati Maulid Kangjeng Nabi? Satu urang teh sing tebih tina musibah jeung kasusah. Amin. Da urang teh hayang tebih tina musibah kasusah. Pangkat ajengan keur tsunami, meusing nu mabokna 20 urang da ka bawah ajengan iku tsunami anger nyang sangjeng sempak-sempak. Hayang abi ge tebih tina musibah. Laras kitu laras. Tapi tong salah ku musibah ibu kadian mulangna di tempat digoreng teh kadian mulangna ku musibah jeung susah teh jelema teh jadi eling laras teh sok ibu keur jag mah dikir teh urang teh jarang dibere we nyeri huntu ngadak wiridan sapeupeting Allah nyeri piraku hayang eling teh kudu nyeri huntu laras teh berarti mun aya pemuda ceger tabrakan da salat isukna teh dari kaput liwirna kudu tabrakan heula sia teh nu loba duit jeung nu loba hutang beda elingna teh pan nu loba duit mah da geus nyampak duitna teh ngaduana teh rurusuhan ya Allah barokahkeun abi sehatkeun abi heuh bisa kitu beda jeung nu loba hutang ka Bang Emok lakoh ngaduana ge ya Allah anjing teh bagian babayar kakosi pakirang 70 deui jika nu bibir mah wailul likulli humazati lumajahnya boga hutang ka biadab jika nu bibir mah inna sholati wa nusukinya nyeri ati salagi kagoda ku si tati hakan sia teh aya cetati eueuh mana jelemana uang canung ku aing lanjut ya teh lanjut sok neng menang seri teh kan kudu aya batur iya makan loba memikiran lalaki nu cangtang tuh bakal ngawin urang lebar buat apa mencari keindahan jika akhirnya menjadi penyakit batin buat apa sibuk berpacaran jika akhirnya dinikahi orang lain ayat nu bobogohan 5 tahun dikawin ku batur lepok cek aing ge ngaji heula sia teh lanjut ternyata benar hayang tebih tina musibah urang teh jeung susah pamuda cadu tara salat pan dibere gempa mah istighfar biasa astagfirullahaladzim beres we gempana teh eling deui lain dikir juri kita mah soak dua urang teh hoyong dibarokahkeun rizki amin
sing yakin ku memperingati maulid Kanjeng Nabi tawasul hayang barokah rizki dari rizki mamual pahili nusok pahili masalah capit tong sieun rizki kabeakeun tapi kudu disieun teh di mana-mana rizki teu barokah. Yo rizki teu barokah teh kieu di antarana boga duit urang teh loba tapi aneh boga duit loba ge tara salat ibu teh dibere gaji sapoe 1 juta berarti tilu sabulan teh 30 ngan salaki tara salat anger moal barokah dengekeun maman edisi teh jadi hayang barokah mah tong ninggalkeun salat 5 waktu kartos teh nasibna kabeh gen menang rizki teh beda-beda petani kudu bebelokan ajengan kudu masantren heula betul sedangkan ayeuna mah usum jarago pidato tapi teu masantren diulang di sikehead teh sarua gelo najing panitiana teangan nu di mana alumni mana pernah ngaji teu ai kudu bisa ngomong mah tukang obat bisa ngomong. Jadi salah bahasa di Subang ge anu dua balik jeung urang inna sholata tansa. Lain ngarang eta teh kisah nyata urang mah aslina lain ngarang. Pernah kamari ngulud dua balik teh jeung artinya inna sholata tansa. Atuh kos salat jadi poho sia teh. Halo guys. Sok urang salse ngaji teh. Lamun teu inget kana eta mah petani kudu bebelokan, ajengan kudu masantren heula, pedagang kudu nungguan langganan. Bahkan nungguan WC di pom kudu nungguan podol batur eta teh nasibna geus kitu cek urang teh paukeun artos jang sakola agama mah 10.000 ke lajang dinten ayeuna teh can aya nu ngising ka dieu doakeun ku ujang sing seueur nu muncrut ka dieu KBG boga nasi masing halo lanjut ya teh lanjut aya jelema ngewaeun ka urang ku pedah urang beunghar antepkeun dah ka surga mah moal ngelewatan imah si eta ieu. Bener kan? Kayak pae sorangan gitu. Lalu apa? Inti dari memperingati Maulid geus beres muludana ge insyaallah hikmahna mah moal beat satu. Ya Allah, abdi bade ngajaga warisan Kangjeng Nabi dalam artian membangun sumber daya manusia yang berakhlakul karim. Anger eta nu diwariskeun ku Rasul teh cing kewang dibahas kudu ka mana tah lumpatna da Rasul diutus ka muka bumi teh lain rek nyampurnakeun pangkat lain rek nyampurnakeun jabatan tapi rek nyampurnakeun dalilna mah geus katalar atuh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun muludan unggal tahun wa ma arsalnaka illa rahmatal lil cek Nabi mah inna min khiyarikum ahsanakum ahlaqo pang alusna ti diri aranjeun kabeh teh jalma nu hade alakna da ai Quran mah bener hadis mah yakin 100% bener ieu mah urang nyokot we amanat para pahlawan dina lagu nepi ka kieu amanatna teh Indonesia tanah bantuan era aing tanatun sok awewe mah ieu da ngajerodog wae lalaki mah surina ge suri lalaki mah dengekeun heula bareng lamun ngiluan ieu urang kunon ka dieu wae da mani mah ngajerodog atuh lalaki mah surina ge da mending eueuh sia mah atuh miluan atuh balikan deui Indonesia tanah tanah tumpah kadieu leungeun atuh kana leungeun aing aku ceng jereng di sana aku berdiri jadi semuanya Indonesia kebangsaanku bangsa dan marilah Indonesia bersatu untuk dua hiduplah bangsaku semuanya bangunlah untuk Indonesia cukup sakitu era pancek para pahlawan ge da Quran mah geus bener meme maotna bangun heula jiwa di Indonesia teh kakarek badan akhlak heula kakarek ngadangdanan awak sumber daya manusia kakarek sumber daya alam urang mah tibalik
sumber daya alam heula, awak heula di dangdanan, ahlak mah paneuri, ari banget glowing, ari bohong hidung. Masantren heula sia teh kakarek jadi pejabat sumber daya manusia. Ye, Islam mah indah. Tong borning ngobrolkeun tentang masalah sosial. Jang sorangan we mah pipis ke kieu atuh. Pan kieu teh ku Islam mah di adabna teh diatur, teu meunang kieu denge lalaki bari nangtung. Beradab sih teh. Waya anak kudu cingogo. Bahkan ayah sahabat Nabi nu disiksa gara-gara caliweura susucina. Komo supir truk ka? Kana ban teh. Lain seri eling sih teh. Halo? Ari awewe mah mau mungkin nangtung atau ama yabah. Kabanyak mau bari nangtungnya. Pan sora ciki teh benten neng kaneng ngora kene kieu mah sae kene kris. Geus boga budak dua kitu mah kesewak. Komo geus ini kitu mah bulak. Meuran aing ge dateng ngarek. Dina masalah kieu diomengan ku agama. Sumber daya manusia heula kakarek sumber daya alam. Hok omekeun ahlak kakarek jadi pejabat engke ngabangun urang mah panti balik bangunan heula apa jangkung-jangkung nu ngeusianana teu beradab da madogan duit rakyat. Nah sia teh sakola menang MBG kunaon pasantren teh menang MBG. Pan eta nu keur diajar sia teh. Batur makan bergizi gratis, nah hari urang jadi makan bagong gratis. Teu adil sia. Kuna teh kabeh anu neangan ilmu kudu kabakean. Betul tuh. Lamun sumber daya manusia urang dipaneurikeun, urang teh ibu bakal kalaparan bapak di negara sorangan. Lamun eueuh sumber daya manusia teh diomean mana? Indonesia, sok Indonesia teh ongko negara beunghar tapi loba hutangna. Ya, iya mah urang mah moal ngomongkeun eceuk. Indonesia jeung Arab beunghar mana ayeuna? Arab dina sumber daya manusia tapi kunaon Indonesia kalah ka miskin padahal di Arab moal hese pepelakan di urang babari pepelakan tapi kunaon beunghar kene Arab teu dibangun sumber daya manusia seueur careuhna leres teh kahartos teh teh kudu aya bawaeun tong ngalamun ngaji teh naudzubillahi min di Arab mau mulai cecenet moal sok mau sampo bibitna di dieu pelakeun deukeut Masjidil Haram hese tandus padang pasir bebatuan panas di urang mah sok aya daun kahitutan leres teh di tapi kunaon urang teh sagala aya tapi miskin. Di Indonesia mun hayang ngarokok kudu make gasolin, di Arab mun hayang ngarokok tuh kudu make gasolin ku bakat tandus panas toelkeun rokok kana batu potong eta teh nya hurung sia teh. Indonesia teh bonghar neng bantuan aduh nepikeun ka cek dina pelajaran sakola bisi pajarkeun urang teu nasionalis kumaha cenah iklimna tropis di bawah garis katulis curah hujanna ge lebat tapi kunaon nepi ka aya lagu orang bilang tanah kita tongkat kayu dan batu era nyanyi eta teh sebenarnya tadi bikeunan ka batur sawareh taneungna betul. Cek Amerika terdeteksi Bogor ayeuna tambang emas luar biasa. Freeport nu dibagikeun ka batu sabareng nu urang. Kici Kajang Garut ayeuna aya tambang emas. Ngan pas ka daerah Jawa ku mereka teh kadetes da mas lempangan di Jawa mah. Mas Yono, Mas Paijo. Negara urang teh beunghar, tapi loba kene jalma loba kene jalma anu kalapar. Hutang Indonesia bulan Mei teh ya 2025 ini memang selunas meureun 7.114 triliun mun dibelikeun kana seblak neng muncrut jurig saalam dunia eta teh yo hutang sarerea betul harti anger da kudu masantren heula diajarkeun akhlakul banen kudu apal cacakan ajengan asup partai eueuh iman mah mesti boga ilmu anger nyebut haram ge harum tak cek aing mah ajengan daripada jadi tutunjuk batu mending tong asup partai mending ngawulang daripada magrib leres teh ye
nini maling sampo di penjara dapat jabat nu maling duit rakyat cungar cengir. Bos Rona di Badagan, Jaduarona diterapkan, carita rek ngajaga kampung nepi ka kokol ditakol unggal peuting. Ari pas ka peutingna, lauk jair nu RT beak kudu ngarona. Nu nyieun aturan si eta nu maling ge. Salawat sok sati. Rombi khalaqtaha min nur gawat era atuh aing teh. Langsung hobi tumpak tinggi. Tengah. Nyatu itu sok urang. Cetang urang wae selawat ya. Rombi khalaqtaha min nur bra. Angkat Rombi nadahu akbil oh itu sing kudu semangat jangan tengah levelnya enggak itu gitu kan Robi gitu hok baik kan deh Robi khalaqtaha min nur nadahu akbil yamutar antal amin antal amin ya Nabi salam alaika salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika fi yaumil akhir pamugi abadi sing janten ngahiji sareng ibu Rama abadi ngiring Gusti kasa Nabi salam Allah ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika Allah salawatullah alaika cukup Allahumma sholli wa sallim wa barik mudah-mudahan sing jadi amal kasayan amin sholawat insya Allah ayam malaikat sayaroh pan gitu neangan mana jelma nu sholawat dilaporkan ke Nabi semakin banyak sholawat semakin urang babari sugan menang syafaat amin tah itu jadi intinya kumaha tuh tadi membangun sumber daya manusia teh eueuh deui ibu ya tempat membangun sumber daya manusia teh majelis taklim pangaosan pasan alaikum cing dina nasyul ibad alaikum bimujalasatil ulama tetep kudu deket jeung para ulama majelis taklim pangaosan pasantren tong dijauhan mun dijauhan sarua jeung ngancurkeun akhlak diri sorang sedengkeun ibu ya bapak mobil khusus ka ibu ya sok deket jeung budak urang teh eleh pak dipaneurikeun pasantren mah sakola diheulakeun cek budak teh mah abi teh uang pangkal can mayar 1 juta mun teu dibayar abi geus beak pokona mah moal ulangan tahun ayeuna cek indungna bari ruas alah kudu kumaha tuh geus urang jual gelang mana supaya krining-krining pengajian nu penting maneh bisa mayar uang pangkal cek lanceukna mah abi wisuda mun 10 juta teu mayar bakal hancur abi teh alah jang sia kudu warnanya milu wisuda mana teh da duit napa teh aya uang jual kebon bapak pertanyaan abi aya teh nu ngajual kebon jang mayar guru ngaji pada maghrib aya teh oh padahal teh kudu ngajual kebon 10.000 teh tapi kunaon ajengan mun nagih sok diomongkeun
Neng kadenya ya sabulan 10.000 berarti 3 bulan 30.000 can mayar bartoskeun ka bapak da budak teh musrun pas balik teh. Bapak abi can mayar cek ajengan can mayar sabulan 10 berarti 30.000. Da bapana teh lain kalaka ne mah kalaka ngamuk ajengan teh buka pantok pi duit ajengan teh sia mah. Sing gila sia teh ngamakeun ilmu mah rasul ge teu kitu ari listrik jurig mau dibayar. Pinter budak hayang ari mayar emung betul. Ari ka sakola nu pitayieun paheulana sia mah. Nah, untuk bila ini hayang teh saimah sakola 50%, masantren oge. Yang beda-beda kudu nama masantren teh 70%, heuh atuh yang ada mah 50%. Ari sakola ti jam 5 kene geus hudang, ari sakola agama telat bari di kokolor si koplok. Agama Islam teh hina ku urang sorang. Padahal ngadidik budak teh ibu lain kewajiban ustad sebenarnya mah kewajiban kolot sibuk neangan duit waktu jang ngajar bud kulantaran waktu jang ngajar budak teh dititipkeun ka ustad katitipan budak batur maka ustad waktu jang neangan balikan deui ame kalingeun sing tarik jadi ngadidik budak teh kewajiban kolot sibuk neangan duit waktu jang ngajar bud kulantaran waktu jang ngajar budak teh dititipkeun ka ustad katitipan budak batur maka ustad waktu jang neangan bayar ontohon pinter hayang ari iuran mung betul mun adab masage mah moal goreng ka batur nu adabna alus matuk cicing di pasantren mah apal hade jeung goreng ongkoh urang teh umat nabi tapi ka batur kieu tong dideukeutan sia eta mah tukang mabok moal dideukeutan mah eureun mabokna teh leres teh tong dideukeutan sia eta mah tara ditiung deuketan boa dideuketan mah jadi daek di kupu-kupu yang indah dulunya adalah seekor ulat yang menjijikan besti. Mending keneh urut bajingan daripada urut bajingan mah tobat urut ajengan kumat saeuy nu adan di masjid teh ece teh apanya tukang mabok sia teh ayeuna mah geus teureun tobat alhamdulillah beda jeung urut ajengan ece anu digerebeg di imah ceuis teh saha eta Ustad Muhyiddin ajengan salingkuh mah hese ubarna betul tuh. Urang lain ngagogoreng ajengan da cek batur teh urang ge ustad intina mah jadi ustad kudu cagar jadi ajengan ge kudu jadi masyarakat ge kudu teu meunang asa pangajengan jeung masyarakatna ceuk masyarakat ge aing mah teu hayang datang ke ajengan eta teh bongana ka aing sok nginiran ditiung kumaha aing salah eueuh eta mah emang ditiung mah wad teu sadar we euceuna ajengan teu meunang kieu aing teh hayang datang ka sia bongana amplop tahlil teh pegang ulah tapi dah kahayang urang manu di lemur ieu teh atuh nitah tali tong 50 wae atuh 100 mah leuheung di urang mah geus naik 250 sanggeus di demo tos Jumatan lamun jeung ngurebkeun aya nu 300 eta teh aya nu 35 kumaha mayitna mun ti kuncung di laut mah awis 600 tak bingah aya nu kojor goblok jadi masyarakat kudu cagar jadi ajengan ge kudu masyarakat butuh ka kiai ge butuh ka masyarakat sehingga dengan sosial ini terbentuk simbiosis mutualisme besti well da atuh jelema mulia mah teh diukur ku jubah urang ge make jubah teh lain berarti ahli ilmu batur we mun pidato sok di jubah aing ge miluan we kira ku aing tadi make dudukun teu kabeh nu dijubah kiai da di Mekah teh nu ngon onta teh make jubah. Mun almu karom kiai haji da urang mah seuri dieu almu karom da urang sabab di imah teh disebut almu karom. Sugan cek pamajikan teh almu karom gerang ieu teh. Kapan ku siapa almu karom? Oh pada mah cucukna we. Teu we urang teh boga duit eta mah sebutan jelema teuing cek Allah mah betul. Ieu mah ongko umat Islam masantren tapi ka batur tong dideukeutan sia mah ngalikeun buukna ge jabrik culik teu kabeh nu jabrik teh culik mending jabrik tukang sodako daripada botak tukang adu hayam eureun sia teh ngadukeun hayam teh doraka leuwih ti 1000 kali lipat kan hayam teh curhat dina WA geuning rame cek hayam teh pi kasapi teh teu ngeuna aing pernah dimacokan pare saeutina pake ditajong aing tapi ka dibaledog teh cara manehna ka aingnya dagingnya nya dipeujitnya dikorowot bujur aing teh dah yang ngenog cenah aya da sapi da milu ceurik komo yang aing mah susu diracek ku ngapoe nepi ka linu emangna aing teh jablay
Daya teh seuri kabeh jelema teh. Urang ningali jelema tadi kewe hatur mah ieu mah. Dina tihang jelema teh pokona. Iya. Ya, berarti loba hutang gitu kan. Doakeun sing lunas, amin. Hatur mah rame, hoa ieu mah. Moal lila nu kitu mah sakedeung. Lain. Bae aing mah teh diulam deui ge. Oh jauh bener Ustaz. Alhamdulillah abi di Riyadul Hasanah Gedung Rencang ngiring ka dieu sadayana sareng pengurus sapalih. Tah ieu Ustaz Epul mudah-mudahan sing sehat amin. Ustaz Epul, Ustaz Ari jadi abi mah nuju di Manon Jaya rarencangan saangkatan teh seueur rarencangan teh urang Garut, Cianjur, Sukabumi. Mata ka dieu teh geus teu aneh tah lamun lapar-lapar api-api we namu padahal ame gratis. Kumaha we nipu umat mah. Lanjut ieu teh lanjut. Sok. Ieu teh kudu aya bawaeun komo ieu hareupeun santri. Mete kalabur, da geuning bu ya di api bada maghrib teh budak nu ngaji bada maghrib teh geus jarang. SMP SMA mah, duh ka di dieu euy. Oh sarua goblok mah tuh. Ini ditu. Sok geus aya didikan pasantren mah menguasai ala kulil banen bisa ngamalkeunana aman di pasantren mah sagala aya. Amin. Ongkoh ieu mah kaluaran ti pasantren tapi kieu tong di deuketan situ mah tong ka masjid jang mau ditarima salat bae sabab maneh mah tatoan awakna wudu ge moal nepi as-sholim aya jelema ditato ka masjid ditarima tobatna da beureun geus tobat mata hayang salat jangan mun geus ditato mun geus tobat tong ditato puting lin tato teh hapur ka bentar galak ulah goreng ka batur teh da nabi mah teu kitu nyontohan teh leres teh Allah karim gudang garam teh isina teh rokok lain uya. Leres gitu. Ayeuna tukang maksiat, boa enjing mah tukang sholawat neng. Amin. Ayeuna tukang ngaji, boa isukan mah insyaallah eureun kana judi leres teh. Ayeuna ngadu hayam, boa anjing mah ngadu bagong. Neng ka diningalina neng ya lebar ya sakieu mah kasep sakieu. Mata kieu ujian ngaji mah sabenerna mah nu ngalemahkeun teh lolobana di awewe awas neng ieu. Pokona mah nu ngancurkeun ngaji mah hiji bobogohan hancur mu. Dua neangan eo mah mun keur ngaji dihijikeun jeung ngalanggar. Loba ngalanggar mah hancur ka lalaki tah. Urang mun hese diudangkeun subuh hayo nyumput beunang keamanan pan lamun di pesantren ketat teh sok dikeueum. Nya atuh disantok ku lauk bogo. Mah baheula wah dicicok ieu. Tapi jadi jelema. Halo guys. Pokona mah ku bobogohan mengaji mah hancur ya punten lebih baik menjadi jomblo terhormat daripada jadi anak muda ahli maksiat. Sok we pilih ayeuna mah. Lah itu kudu keprok dengekeun itu. Rek ngabungahkeun kolot ku prestasi atawa rek ngabungahkeun kolot nu cangtang tu jadi. Pikiran eta kata-kata eta. Ayeuna wah bebeakan aku sayang kau nepi kan anggar we. Ning tos we dugikeun ka dieu mah bade ngaji heula. Bohong sia teh boga dinu anyar sia teh. Hingga aku terjatuh tersiksa batinku sudah tak sempurna. Semuanya rusaklah harapanku dan lalu kau pergi kini terbang jauh hilang asmara. Semuanya. Mun aya lalaki nu ngewek kitu mah anu rada mengkol saeutik mah geus jawab, "Pergilah engkau samanya." Semuanya, anggaplah diriku. Nah ada, aku mohon jangan lukai hatinya. Siapa? Allah karim nyeri kabeh ieu mah. Bila nanti engkau tak bahagia, kembalilah, pintu selalu terbuka. Tapi punten, namun hati takkan bisa kembali seperti dulu lagi. Sok we aya kawin jeung batur mah. Mungkin kau bukan cinta Kalau teu kieu da mah rame. Halo? Itu siapa yang tahu? Siapa yang? Semuanya, kau di sana, aku di sana. Semuanya, cerita kita sulit. Semuanya, tak lagi sama. Eling, permuludan gitu. Eling. Anu ngajak. Halo? Aduh. Balik aja. Halo?
Keluar euy. Teras deui teh. Aduh. Nya neng diwariskeun ku Kangjeng Nabi teh sumber daya manusia yang berakhlakul karimah. Lamun cepat sabuleureunna mah sing alus akhlak leres teh. Dua ilmu. Jadi itu nyambung warisan Nabi teh adab ilmu. Cenah we nu penting mah alus adab engke we bae cenah teu boga ilmu. Nya alusna mah nya beradab nya boga naon. Tong sok nyanda teh dalil mu ngaji teh. Penting mah alus we alak bae ngaji mah pedut. Nya adab kudu alus, ilmu ge kudu Islam teh bakal hampang mun diukur ku ilmu, tapi Islam bakal berat mun diukur ku kabodoh. Cek jelema belegug mah kieu tarang aja. Ya cek aing mah taraweh teh nu bener teh 11 jeung witir. Cek aing mah 2 3 jeung witir. Nu 11 bogohan dalil jeung witir nu 2 3 bogohan dalil. Nu belegug mah nu taraweh. Bener teh? Cek aing mah nu bener kunut. Da urang mah sok kunut. Cek batur nu bener teh kunut. Nu kunut boga dalil, teu kunut boga dalil. Nu belegug mah nu salat subuh jam 4 kali 2 jam sabarang. Belegug gitu meleuh. Ini di kodoan sih. Betul? Lanjut itu lanjut. Tad, cek ustad joget halal haram jawab kok ente beri seuri halal si aing teh joget mah aya nu halal dan nu nyuka abi tah ieu ustad sesat teh sia mangko nanya tapi nyesatkeun ye mana teh mikir heula da aya dina keilmuan teu kabeh joget haram da emang aya saya teh joget nu halal sok ngais budak teh joget da moal hees nya ngais budak kieu ujang geura bobo ujang geura sare hees ya teh jelema bobo mah budak. Mun cek urang Tasik mah bakal tinggal kalongan. Tah ciri budak mun geus gedena teh kieu we. Jang. Teu disetakan kolotna. Tapi kan angger ngais budak teh kudu joget. Nang ning nang nang ning nang. Kudu milu bujur. Sok bujur teu usik da ngewa. Bobo jang. Bobo. Anger kudu kieu. Aduh. Ujang budak caha. Ujang budak caha. Panah itu budak sia ya. Aduh. Anger kudu kieu anger. Milu kabeh bujurnya kudu goyang anger. Komo lamun anu teu usik leungeun mah piga leuwih ngewa. Ngewa. Wujud hidang bako muhalafatul lil hawadisi. Nyata berarti ustad makan dangdutan ngahalalkeun dengekeun mah teu kudu tamat ngaji teh. Tetap soloba video nu dipotong-potong eta kitu. Ye, kumaha heula da lamun ibu ayeuna qosidah ditiung pan jogetna ge mantes leres teu. Dan udarakana mah cik urang malin nyanyina oratna dangdutan teh. Leres teu? Lamun ayeuna musik haram. Tong aya hadro atuh deui teh alat musik. Berarti teh haram cik urang. Leres teu? Cek jelema nu fanatik mah tong aya cerawis tong aya. Tong aya alat musik seperti qosidah ulah. Mata penting urang teh kudu tihanap heul. Mere hukum anu bijaksana bisi kabur batur dan nu doraka mah tah nu melongkeun orat tingalikeun artis nu ditiung pan jogetna ge diatur atuh pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan pertemuan si Lesti ngalikeun jogetna sopan ditiung ayeuna qosidah ibu teu daya joget dengan saeutiknya soal mun qosidah jagreg nyewa Sholatullah, salamullah, anger we la 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 la. Berarti joget eta mah ibadah. Si Ece nu ngajengkang kudu. Teraskeun ieu teh. Halo guys. Aya teu kieu da moal rame we. Teraskeun ieu teh ngaos. Jadi joget teh teu kabeh haram. Laras gitu. Siti Nurhalijah ayeuna mah baheula kan ieu ayeuna mah sopan. Cindailah mana tidak berhias jalinnya lalu geuning rapna Laila jangkung Laila jangkung Laila resah hatinya bingung gitu Pak. So anu buukna katempo beheungna katempo beubelah nenen kadeuleu ping-pingna katempo anu kitu mah geus leungit kaerana ge boro-boro kieu anu kitu mah wah anu kitu mah geus
Taetan udah raka teh setting iklankeun orat betul. Kabatur musik haram. Ari HP sia mah make nada dering. Kan nada dering teh musik jurig. Betul. Benernya mun diukur ku ilmu masantren moal ngaharamkeun nu halal, moal ngahalalkeun anu han. Tukang karedok teh joget mulai nu meuli. Tukang karedok kieu sabaraheun karedokna. Marebukeun. Dagoan ku sia nya. Setruk jeung moal meuli moal tulus. Kan tukang dagang mah kudu seuri leres teh. Sok teh seuri, da urang keugeuh ka tukang dagang teh seuri. Seuri cuman sakaredok leungeun kieu bujur milu. Ece cak bena tilu siki atau nepi tilu karung. Kantosannya kenu diladan Italian ku karet itu diladan Italian ku rante ece. Berarti joget eta mah ibad. Awas, awas. Inti nama ieu pasantren kudu dijaga sabab warisan Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ulah disapirakeun kade Bu, lamun teu kitu mah hancur urang teh da jeung jelema bodoh mah pertanyaanna ge sok arane. Pak Ustaz dari kiamat sekolah agama pere teh. Pere ujang sabab ustadna ge kojor. Heuheuh aing MBG mah aya bener. Tadat kali naon sia teh tudak. Aik nanya ngaji gerak lah lila ngaji mah sajam paling sakedeung ieu marek nanya langsung di teh ngadenge ustad teh tadina ceuli kena speaker teh cenah lamun batal wudu teh mun hitu teh batal wudu teh teu kaharti cik aing mah Islam teh kapan hitu teh bujur tapi kunaon di kumaha beungeut cek aing teh balik kana teh ari sial mun era mun hitut nu era beungeut atau bujur beungeut sok aya nama omehan beungeut sia seseuh ya mah belek juga udah hese jangan belum. Urang teh ibu tukang ngaji saminggu sakal, tapi kunaon jelma loba percaya kene karena perkara nu tahayul leuwih apal kene bahasa kolot dipercaya. Kade cek kita mah wakutubi cek kolot mah wakoloti eta teh. Contoh seperti kieu kade cenah tong cicing dina lawang panto bisi nongtot. Di mana mimitina? Lamun dina idrakun jazimun bi'aisulaya kumahu taradudun muafikun lil waqi mah geus pejet sia bohong muafikun lil waqi teh kade mun kieu mah kaharti tong cicing dina lawang panto ngahalangan kaharti gitu mah ieu mah kade cenah mun ngimpi di udag oray moal jadi kawin cenah jeung pisalakeun maneh bohong eta neng ngimpi di udag oray kawin mah bakal jadi jeung pisalakeun maneh bobogana bakal sagede or keheul aing dah. Loba eta teh ngaku Islam tapi percaya hodam nu ararane nu meunang jelema deui. Jadi cenah pangitungkeun hodam abi dina TikTok sok aya geuning. Cek hodam. Awas sia tong percaya beut nu kitu teh. Nyanyahoanan. Oh cenah hodamane mah belah kenca teh. Kuntilanak racing. Lain seri eling sia teh. Tong percaya nu kitu tatanya nu teu paruguh. Betul. Sare cenah nu maot poe ongko ngaji tapi percaya ke nu maot poe Sabtu mah nu nuturkan. Di mamar mimitin ada musim maut poe minggu ge aya nu nuturkeun mah nyamait ka kuburan mah apa sorangan. Betul ieu teh betul? Halo. Sok aya jelema teh nu ngomong kieu aya buuk luhureun imah. Cing nu teh bapana gebah. Naon budak orok kene sia teh. Mun nya aing eukeureun deui. Bapana ngahulang buuk ngahulang cek buuk teh ada aing mah teu ngareunhan sia. Nu areuna sia mah buuk dina kolor bapana. Nu aya lato-latoana. Salawat dia era aing. Dok. Wa kaful mustafa kal wardina di bantuan wa itrah ayabqa idza massat ayadi kurang tarik wa kaful mustafa kal wardina di Allah wa amman wa
putihan tapi nyamungnya tinggal asak ieu hadron. Mudah-mudahan sing sehat ieu murang kali sadayana. Nah itu bisa masantren bisa nepuakan bujur nepuakan ieu atuh. Kartos teh ibu ngaos teh. Nah ada mesin ajengan lemur ieu gesok nerangkeun tentang eta mah. Ngan kunaon nguleum abdi hayang lepo banget anyar. Da kitu kene warisan Kanjeng Nabi mah adab, ilmu, keimanan, katakwaan, leres teh. So komo di Cipatujah teh si laut dukun teh loba keneh atuh. Di dieu moal amin. Hayang bunghar teh menyan di sagede hulu ucing. Padukun cik abek nanya ka dukun cik hayang bunghar abi kumaha tapi ieu teh budak teu payu wae cek dukun teh cenah nu ngacaprak ka dieu uang itung cenah jodona. Budak lahir poe naon poe Rebo. Oh Rebo mata oin ka Sabtu. Sabar Rebo wadal hayam Sabtu wadal careuh beak hayang gitu. Percayakan kitu. Hayang naon deui maneh hayang beunghar ka dieu. Hayang beunghar mah ku aing mah doakeun cik dukun teh. Bulu kukus ngapung ka salmur kalur ka sang batra bajam rok kalapa tong basul jiga kuya bahjak beri jiga juri be cecekna dihanapi jeung dina liang irung korong ber dina tangka jamu monyet ber dina liang bujur tai ber aing ka sama ngomong datang aing lupat mong ditajong aing silih bang abanyakeun cai seprit ka kala cai pantak mung aing mah disuguhan ge cai herang. Ya iya cai susu ieu. Juri ka siraruan. Telat dia minum coba. Lanjut ya teh lanjut. Ripuh buteng. Urang teu mikirkeun eta mah moal paduli ka batur. Sok cicing di luhur di pemerintahan adab ilmu mah hancur. Abi lain ngewa ka pemerintahan da demokrasi mah meunang da abi teh orang pemerintah kepala sekolah MTS boh tos 7 tahun. Alhamdulillah. Anu nu goreng nama kudu diomean we leres teh. Teu kaharti nu meunang PKH teh atuh jelema nu loba duit. Dikeun sia teh kanu teu mampu dolim diantep mah dikala yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Sader kasal mulai tertupak sado dicepretan merdeka beuki modern, anu bodoh beuki aut-autan. Jawa Barat, Jawa Timur rakyat melarat pemimpin semakin subur. Dikala harga beas naik, harga kolot terus merosot, harga cangcut semakin terjepit, harga hutang semakin menonjol. Lebih baik berjalan kaki, punya harga diri daripada make Mercy hasil nyuri jeung korop. Seueur nu balagugu. Naudzubillahi min. Kunaon urang teh atuh make kudu masantren tad me alus adab jeung ilmu pan urang teh bakal maot. Nu ditanya teh kieu, ari maneh sok ibadah? Oh sok. Can beres pertanyaan teh. Ari ibadahna make ilmu teh. Nya eta teh masantren baheulana. Berat jelema ibadah teu make ilmu teh. Seperti maca Fatihah, ibu pandina sapina teh kade kudu kadenge ku diri sorang. Tapi kunaon jelema maca Fatihah jarempling. Da kudu nama kieu ye, maca Fatihah teh nu bener mah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rek kerja di imam, kerja di makmum ge kudu kadenge jang diri sorangan mah. Tapi loba mah kan kieu. Leuweung kene kitu aya nu ti awal bika air kieu. Secara hukum kitab leutik we sapina, teu sah salat kitu teh kudu kadenge sorang. Ku ceuli urang teh wayahna eta teh ilmu. Keur salat depan usik leuwih ti 3 kali salatna teh. Tapi kunaon loba jelema nu teu daek cicing? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Komo aki-aki jeung injuna keur Jumatan ka pelong urang teh heureun cicing sia teh. Dia masuk mikir akina geus goblok komo incuna. Berat bu bodoh teh. Jadi masantren teh lain rek jadi ustad, rek jadi kiai tukang pidato. Salat pakai ilmuna, tajwidna kudu bener kumaha umado imah angko dodoh rok. Ayo pikiran teh budak teh mulah di pasantren paling jadi ajengan mau jadi pengusaha ceuk saha masantren mah jadi pengusahana ge nyantri bener teh. Jadi polisi nyantri, jadi tentara ge nyantri, jang naon pangkat loba, pangkat 3, pangkat 4, tapi teu bisa tajwid, naon bedana jeung hayam atuh sia teh. Betul. Hidup santri. Paeh mau ka dieu pan. Halo guys. Naudzubillahi min. Teu inget kana eta maning kade teh angan deui salaki teh nu ngarti bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati. Jang naon bukan salaki susorongot mah. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu. Ya. Kumatan cenah boga salaki jabatan luhur halus.
Ngan kudu nyantri, jabatan perlu, tampan pun perlu, bahkan emas permata. Tetapi cinta di atas segalanya. Yeah. Temen lain budak ustad urang dah miluan akademi aing aya. Santai budak ajengan era. Lanjut ya teh lanjut. Aya cetitin aya. Cekokom aya. Biadah aya. Ceimas aya. Kupingkeun Ceimas. Naon tah cenah make urang kudu ngaji, jang naon? Jang bakal ibadah. Geuning geus maot mah teu bisa. Abi arek ngaji heula engke karek di maotan teu bisa. Mah nya si eta maot karek ge ulin jeung urang mah nya geus maot nya teu aneh. Nu aneh maina maot isu ulin. Hei boleh geus atulah aing era. Tingali lagu Oma, hei boleh saja kau cintai dunia, sok cintai dunia. Tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Yeah. Kade mana teh bakal kojor. Hei berbuatlah apa yang engkau suka. Tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Melak hade jadi hade, melak goreng jadi baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Wah Haji Oma benernya lagu eta. Kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. Pagoda aku jadi online mah anger. Jadi online, jablay online, tobrut ngeus. Aduh. Tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehna. Cek abi oge nu ngeunah mah jadi jelema gelo. Nu gelo mah teu kudu salat, teu kudu ngaji. Bahkan cek Imam Nawawi nu gelo mah langsung asup ka surga asal indung bapana Islam. Ngeunahnya euy. Lain teh hayang gelo teh horeang bapana sanana. Da maot mah kudu dipikirkeun. Kunaon maot kudu dipikirkeun? Sabab maot mah jiga kana tangkalawi, nu anu ngora pantes, nu anu kolak pantes. Kumaha nu boga awi we? Cek Allah teh mane ngorak keneh maot geus ya tuar. Mane komo sekolot mah bau hangru maot geus ya. Nya maot ge kitu, da geuning awi ngorak ge manfaat dipake iwung. Dibikeun ka urang Jakarta, ini apa? Ini adalah iwung. Iwung itu apa? Iwung itu bambu muda. Cek urang Jakarta, wow, bambu muda juga enak apalagi bambu tua. Hakan karaje kusia. Aduh. Membelaku berarti. Ngaji. Halo. Sok bu eueuh didikan agama mah hancur. Nepikeun ka dina muhtar, kitab kumpulan hadis eta anu terbaik. Tengah Sabna si hasrotan yaumal kiamat rajulun amkano talabul ilmi fid dunya walam yatlubu. Jadi nu pangnalangsana di poe kiamat teh jelema anu baheula teh diberi kesempatan aya pangajian muludan rajaban mingonan jeung ngaji pada magrib tapi teu ngaji di akhirat teh pangnalangsana bari jebleh cameno teh sorangan. Batur ka surga kunaon mah da tara ngaji arek kitu. Ngaji atuh da teu cukup ayeuna da hese sabenerna mah asup ngaji bari heureuy kieu teh ayeuna cengir isuk teh da edan deui. Ari serius teu didengekeun bingung da urang ayeuna mah. Da kunaon mah nu bener malin nu kieu heureuy lain urang teh nu kieu urang inget ka akhirat. Sing ingat bahwa nu kitu nu bener mah awas jelema teh bakal aya nu mimitina untung tungtung narugi nu mimitina rugi tungtung narugi. Da urang ge keur khutbah mah biasa urang ge sok serius juan kieu ibadah Allah innallah yang tekudu ibadah Allah aya senina ngan bingung ayeuna mah dibawa serius teu asup dibawa heureuy ge dari tapi kunaon tuh ustad heureuy we namun teu kieu mah geus tuntutan beak kitu nangis betul nyawayahna we urang teh kieu atuh ngapalkeun heula ieu teh lagu dina mobil teh halo guys halo yeuh neng ieu seueur nu tebi seueur urang mana pang tebina sok urang mana? Cibogo. Masih daerah dia kan masih daerah. Ayo ti Bogor tuh. Ti Garut. Loba atuh. Ieu pamuga ti mana wae? Ayo ti Tasik teh. Beda nu ti Tasik mah beungeut teh rada sok panjang saya itu. Ye kupingkeun AA. Aduh mani AA. Mas santren mah hancur. Gogona mas santren mah gede. Komo main game online jago maca sapina boloho. Belajar tajwid banyak yang gagal. Joget TikTok banyak yang hafal.
Dari nama joget teh jeung Nina tuh. Tuh nah HP teh jenela nyi ka dieu ka injuna teh hei sayangku hari ini aku cantik. Geuning ustad apa sok ngareret saja. Sarua goblok nah. Memang ya santri teknologi teh unggul tapi loba banget urang nu di lemur ngajina teh nged. So udah leuwih apal kene nu teu manfaat barudak ayeuna mah. Gara-gara sebotol korban teh teh. Waktu ku kecil aku gak tahu yang hancur. So atuh isi mufrad kudu apal malaisa musanan wala majmu'an tuluy wala nah ngajar dong. Isi teh malah santren teh. Nu bari atuh jama taksir mata goyaro anbinai. Teneng terang neng ini bager hayang duitmu dia neng tati. Hop tika jauhan ya mata goyaro. Terus can coba kamu libere duit tulis tadi. Nu bari isimu biar nu isimu prod sok tang. Malaisa pinter. Ari kalam teh tadi tina lapan kacau aing bangkrut teh terus deh. Kacau. Patokan lapan asau tuh bangkrut. Bangkrut. Enggak sebenarnya enggak. Aduh bangkrut. Ayo. Namanya mah ngajar redog tuh. Bangkrut ya. Kudu apa? Apaan murokab mufid asautu mustamil ala bain ma pada paidatan ya suruh suku mina mutakalim wasami alaya kudu apa? Ieu mengaji teh pidato-pidato teu bisa tah di teh santri teh kudu ningalikeun untung kaselametkeun si eta. Ka urang ge nek kunaon urang wani mere duit masa eutik tapi nek berarti ieu di lemur teh bakal aya penerus amin. Hese da ngaji teh da dina TikTok mah babari atuh. Betul? Sok ibu komo budak leutik ayeuna teu ngawuruk hancur budak leutik ge ngalawan eta budak leutik neng ka dieu nu titing leuwih handap naon nah nu dihandap bageut da malah beungeut kamu nanya kamu tanya ari ieu naon ieu na i a garoblok baru datang Aji Jurumia sorot iklam anatasi papilogoti atau wapi sonati kudu ngarti betul sing bangga jadi biar cincin yang dipatri asal emas yang berkarat miskin ge santri bahagia dunia akhirat tepuk tangan santri. Halo guys halo ibu boga budak teu mah santren komo nepi ka disampuran ku lalaki mah murah daina mah kieu wajar mun budak ayeuna naudzubillah keureuneut teu lain salah anak salah kolot eta teh. Budak jam 7 mah cicing di imah kurungan ku carang kacan hejo mah jiga cukup. Ieu mah mang, ka mana budak mang teh? Budak aing mah geulis disamper ku kabogonan nu beunghar teh ya. Jangkok sok nyai namanya sok we ka pasar malam jeung budak bapak teh nyanak martabaknya. Goblok sekeluarga. Jaga budak awe mah teu mampu pasantren. Wajar we panona alus irung alus. Ditempoti hareup digigir. Budak geulis ngan hanjak pisan kalakuan tong kaing atuh nyebut setan buntagan jaga dasirna urang boga budak gunta ganti lalaki bunga teh nu benar jeung jablay atuh leres teh nah hakuna nu geulis lawan jika nama ngerasa asa aing bisa payu kasasaha tungtungna wajar we isu-isu di akadan sore geus utah-utahan Januari dikawinkeun da Februari teh geus ngalahirkeun semuanya kulit kelir koneng asik kabokedan atubat aku kira bulekan olah bangga bisa buntakan aduh asik
sih. Tong ngilu musik kan main juga orang yang monyet. Aduh. Yang era balik ke kemana jalan mana? Aduh. Alhamdulillah. Anom keneh da buah teh 32 tahun enak. Kelahiran 83 we. An pidato mati umur 17 tahun da baheula teh masuk itu mimilu ka baturan ka kolot. Alhamdulillah payu. Ngan viral na malin ku pidato tingalina TikTok sok aya anu lebar ieu nganyanyi ieu. Lebaran geus katingali baju dulage can kabeuleut. Tah ieu nu ngarangna teh. Nu nyanyina teh ngan beungeutna beda nih itu mah keur begang eta mah. Enak lian tuh kagemuk ku opak. Atau THR hese teu acan wae dibere. Tah eta teh nyanyina teh ieu. Ngartos teh tinggal sok miripkeun beungeut aja nih. Alhamdulillah teraskeun ieu teh. Sok urang mau nerangkeun pasantren teh kudu dijaga. Da teu saeutik tatangga pasantren nu ngewaheun ka pasantren loba. Loba sok aya nu kieu nyah. Geus lain ojang naon satea mah buduk. Cek saha buduk. Da cek ustad ge geuning ngaromong tong sieun buduk-buduk ge barorok ke cek. Musibah sumping jalma hese eling gunung pas meletus ngadon update status sok nu teu masantren mah nyawa HP wae teh kalagop lah nu tabrakan teu ditulungan di video. Aya gunung itu kalaka hai guys galunggung bucat guys. Karasa oyagna gempa kalah nyieun status WA aya gempa di statuskeun euy dunia goyang dumang. Asup sakola teu parugu alak barudak beuki ripu diwara hese loba kana HP betul. Di tita salat berjamaah ada kalah ngajedog di imah mung masantren sibuk ku game online arek kumaha nasib anak bangsa nu ayeuna tara sakola ngaji ge tara kabayang bodona jeng kumenang ceurik kalau teh ningali kalakuan yeuh neng nu urang jauh ceurik waya ate bola teh ceurik datang inget kene 2006 tanggal 28 Juli keluar 2014 berarti di Manung Jaya teh Mas Santen teh 8 tahun setengah tak mau imamnya kolotnya lila Mas Santen teh Ustaz Epul Maluwi di 10 tahun teh orang itu pesantren Riyadul Hasanah datang ke pesantren orang api-api we melong lampu kieu padahal yang jebleh daftar teh poe Jumaah jebleh malam Minggu dan malam Sabtu malah makin hakaneun api-api melong lampu kieu yang ka mama yang ui Neng, lamun urang ceurik geuning disamat. Sok begitu hari ceurik teh. Kunaon? Pengurus diciwit aing da nyeri atuh. Eureun ceurik. Inget di kolot ngalaman orang ibu abi ngahaja nerangkeun kieu teh tahun hareup mah atuh budak nu tilu teh saurang pasantrenkeun jang ame aya nu ngaduakeun pas maot dan nu 7 poe mah eta ngaduakeun di bere besek atuh besek na eueuh moal ngaduakeun deui tapi anak nu bener tajwidna maca Qur'anna bakal tuluy ngaduakeun cenah ada budak urang bisa ngaji Qur'an bener teh tajwidna teu bener tajwidna bakal ngabung berat sia di kuburan teh laras teh ceurik ku atuh biasa komo ngageung teu da kunci nama santren mah cek abi ya Pak komo ka bapak bijakeun sia lain aya di budak di kolot lolobana mah salah kalau teh ngomong kieu nyata ada budak abi mah mung masantren aya di ngomong kieu nyata budak abi mah teu betaheun kudu kuat urangna cek budak mama abi teh 2 bulan teh di dieu teh kalau kabudu cek kolot teh nya nu ngarti kolot ujang sing kuat yeuh keun da ieu ke barakal nyanak lanong mama ka pasantren sing kuat bakal cageun ke ieu gogoda jang neangan ilmu budak nu ceurik teh tulus da kolotna kuat tapi lamun kieu mah mama abi teh buduk 2 bulan di dieu teh ujang buduk ujang teh ara nuhun mama belang jiga tokeun alas yang geus uwi goblok sakeluarga jadi kuat inung bapak abi mata sareng Ustad Epul kelas 1 SD budak di pasantrenkeun di Ciamis ti abi ka ditu teh 4 jam di mana masantrenna eta teh nu viral pemimpinna teh Haji Agus eta nu jeung Persib geuning
4 jam komo Ustaz Epul mati dia berdua beak ku ongkos sakopong jeung abi di ditu kelas 3 MI geus 3 tahun ti GMI 2 MI 3 MI di negeri 8 Ciamis ti abi ge 4 jam komo ti dieu luar biasa da budak teh geus katalar ayeuna hampir geus 3 juta kolot nama teu kudu nitah urang mah geus we neangan duit jangan terangkan itu budak soleh tak mata ka dieu teh jang kukumpul jeung isu mun dibere eta silih doakeun we mah budak pasantren siap itu siap lamun ibu boga didikan pasantren budakna aman boleh punya Android tapi tong poho kamas boleh punya HP merek cepopon teh tapi kana ngaji tong monot awas yaumala yang paumalu wala banun ilaman atallaha biqalbin salim mun urang hatena salamet mah budak nu bangkar warage insyaallah bakal jadi cengcelengan amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ieu mah budak urang mah teu masantren gitu. S1, S2, S3, S4 teh budak teh beku atuh. Budak abi mah yo tato nage tunggu loba tar gajina ge 30 juta. Mana teh yo ngalikeun geus gagah tatona beulah digambar termos. Beulah gambar dispenser. Beulah gambar Magicom. Cik mana budak teh ditanya ku aing teh mana nu ujang bener gaji 20 juta sebulan bener cik ditanya ku aing aya dukun Islam sabariji 5 atuh tat naon hijina muharam sapar mulu ibu bunga teh boga budak kitu meusing gaji 100 juta ge bodoh ilmu agama jeung dasarna mah percuma we naon bedana jeung beurit cenah betul ibu boga ilmu agama bakal alus ka batur betul kacaroge bakal sae kapan aya kuratu uyun ukudu lijen diajarkeun jang ilmu rumah tangga minimal dasarna moal suntak sentak ka batur bahasa bakal hade pan mun apal ilmuna mah nyodorkeun cai sagelas ka salaki pan ajeun nerangkeun akur jeung 100 rakaat salat sunat 2 gelas 200 rakaat hayang leuwih loba bikeun jeung toron-toron salaki mun boga ilmu bapak boga ilmu mau suntak sentak ke pamajikan mau suntak sentak ke pamajikan teh sarua jengurangan barokah rezeki teh kudu asuh dibela tah ceu eta mah curhat kuduna teh aya assalamualaikum Ustaz mama nuju naon nuju gegero ih mani rajin betah teh ih mani rajin kur 3 kata tapi kacapet teh leungit salaki nu teu cager mah kieu assalamualaikum salam makan naon keur gegero wayaki ye sia gegero kamana tuh aing mah geus beres ya kalau rupa teh sia mah aya HP nyeri teh nya ibaratkeun keur modal dikecerik goblok salah gitu halo tuh naudzubillahi min kuduna teh assalamualaikum salam mama nuju naon iya pak nuju gegero keun da mama capek can di tengah imah can ngepel can gegero can budak ngacak di kamar beberes di tengah imah diacak di kamar sabar mah bapak mah ku sarupa ka sawah hungkul da mamah mani geulis gitu kan mama mani geulis meusing nini ku aki-aki nini mani geulis anger ngapung eta teh meusing cek si nini ge era geus kolot era bohong sia anger we hatena mah deng teng umpakan bae anger matak mama nuju naon ieu pan nuju gegero ih mani geulis eureun gegerona kubikus